Fardu wudu aya genep sadayana, hiji niat kadua ngumbah beungeutna, tilu ngumbah leungeun dua jeung sikuna, opat ngusap saeutik tina sirahna, lima ngumbah dua suku nepi kana mumuncangan tartib berukun kagenepna, lima ngumbah dua suku nepi kana mumuncangan tartib rukun kagenepna, opat rupa ngabatalkeun kana wudu. Coba bilang kumaneh ulah kaliru, hiji nu kaluar ti salah sahiji, kubul dubur naon bae lian mani, kaduana leungit akal sabab edan sabab weureuh sare sakalor jeung ayan angin jalma sare nu rapet biritna kana tempat diuk teu batal wuduna, katiluna paantel kulit awewe jeung lalaki duanana pada gede, batal sote antel jeung lain mahromna, sarta teu make hahalang antarana, kaopatna nyabak kubul sareng dubur bangsa jalma ku dampal leungeun di lagar, kaopatna nyabak kubul sareng dubur bangsa jalma ku dampal leungeun di lagar.